Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak soleh sareng soleha sadayana. Patepang deui sareng parido dina dinten ayeuna dinten Rabu. Dina dinten Rebo ieu nyaeta dina pangajaran bahasa Sunda. Dina buku diajar bahasa Sunda kelas 1. Satu acan belajar hayu orang sami-sami ngangkat panangan teras orang lajengkeun kana maca doa. Ista'iddu iqra'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Parantos orang maca doa ayu orang lajengkeun kana pangajaran bahasa Sunda. Sok ku barudak ayeuna dibuka kaca genep, dibuka halaman 6. Perhatikeun sareng turutan pami bade mangga dina carita Krisna. Di dieu regepkeun ku soleh sareng solehahnya. Krisna budak berseka. Krisna murid kelas 1. Rajin sakola, apik tur berseka. Angkat ka sakola nyalira. Unggal bade angkat ibak heula. Nganggo sabun ibak. Waosna dikosok bersih. Seragam Krisna rapih. Krisna sabangku sareng Karna. Seragam Karna kotor. Rambut Karna kusut. Karna ka sakola teu ibak heula. Karna tara ngosok waos. Kuku Karna kotor paranjang. Karna sok nundutan di kelas. Sangkan jadi budak pinter kedah siga Krisna, berseka, apik tur sehat. Diajarna sargep tara nundutan. Karna oge bade nurutan Krisna, bade ka sakola ibak heula nganggo seragam rapih bersih. Tah sabada ngaregepkeun carita setelah ananda semua barudak soleh dan solehah mendengarkan dan memperhatikan cerita pada Krisna budak berseka itu. Sekarang coba sebutkan kebiasaan Krisna dan Karna, perbedaannya. Di situ pada buku halaman 6 ada tugas ya. Yang pertama ada Krisna. Nah, di Krisna ini kalian isi pada yang kosong salirana apa, badannya seperti apa, titik-titik. Seragamna gimana seragamnya, rambutnya gimana, waosna giginya gimana, tanggaina kukunya ya, tanggai itu. Kemudian diajarna kumahana, dibandingkan juga dengan Karna itu tadi diceritanya gimana ya, salirana, saragamna, rambutna, waosna, tanggaina diajarna. Ya Bunda mohon bantuannya ya. Ayeuna pami parantos barudak ngeusian
Ayeuna hayu urang buka halaman 7. Urang diajar maca. Prak baca. Oke, urang baca di nomor hiji, di bagian anu paling luhur. Kita baca dari bagian paling atas. Baju. Baju. B-A-J-U. Baju. Cai. Cai. C-A-I. Cai. Daki. Daki. D-A-K-I. Daki. Gusi. Gusi. G-U-S-I. Gusi. Hawa. Hawa. H-A-W-A. Hawa. Jajan. Jajan. J-A-J-A-N. Jajan. Kuku. Ku. K-U-K-U. Kuku. Luis. Luis. L-U-I-S. Luis. Mandi. Mandi. M-A-N-D-I. Mandi. Neda. Neda. N-E-D-A. Neda. Pondok. Pondok. P-O-N-D-O-K. Pondok. Rapih. Rapih. R-A-P-I-H. Rapih. Terakhir ya. Sabun. Sabun. S-A-B-U-N. Sabun. Topi. Topi. T-O-P-I. Topi. Waos. Waos. W-A-O-S. Waos. Barudak soleh-soleha, alhamdulillah. Dieu urang parantos sasarengan diajar maca. Teras dina bacaana urang misah-misahkeun dina setiap bagian-bagian hurufna. Tah ayeuna upami parantos maca sadayana teu hilap dina dinten ayeuna nyaeta aya hiji tugas deui nyaeta praktek nembangkeun pupuh. Parido cekapkeun pembelajaran dina dinten ieu. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.